Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, haturan wilujeng sumping, wilujeng tepang deui di channel di kopian diskusi konsep pikiran. Mudah-mudahan urang sadayana tetap aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Neraskeun hanca garapan anu katunda naon wae kahayang anu kudu dicumponan jeung naon wae kahayang anu teu kudu dicumponan. Pikeun alitian ieu masalah urang tiasa ningali dina ciri-cirina. Ciri-ciri kahayang anu kudu dicumponan kahiji, eta kahayang teh bisa ngadukung, bisa ngabantu kana lancarna upaya urang, lancarna tarekah urang dina enggoning nyumponan pangabutuh. Anu kadua cirina eta kahayang teh moal matak nyongcai, moal matak ngabancang kana waragad atawa biaya anu geus dicawiskeun pikeun nyumponan, pikeun ngabiayaan pangabutuh. Atawa eta kahayang teh saimbang jeung pangala urang, saimbang jeung hasil usaha urang. Anu kadua, naon ciri-cirina kahayang anu teu kudu dicumponan? Kahayang anu teu kudu dicumponan ciri-cirina yang sabalikna tinu tadi. Jadi kahayang anu sakirana moal matak ngabantu kana lancarna upaya urang, kana lancarna usaha urang pikeun nyumponan pangabutuh. Atawa eta kahayang teh baris nyongcai tina biaya, nyongcai tina waragad anu geus dicawiskeun pikeun ngabiayaan atawa pikeun nyumponan pangabutuh pokok urang. Atawa eta kahayang teh moal kaukur jeung moal kaimbang, moal kabeuli ku hasil usaha urang, ku hasil gawe urang. Nah eta berarti eta mah kahayang anu teu kudu dicumponan. Nah dina perkara kahayang anu teu kudu dicumponan aya ciri-ciri anu sajabana. Anu kahiji biasana kahayang anu timbul tina hasrat hate, tina nafsu, tina pikiran-pikiran anu dirobeda ku paningali jeung pangdengi. Begitu urang ningali barang, begitu urang ningali naon wae anu aya di batur atawa ngadenge beja barang-barang jeung perkara-perkara anu pikabitaeun joroyoy urang aya rasa hayang, nah eta berarti bijilna tina sifat panas baranan. Biasana gitu kan, mimitina urang mikahayang hiji barang atawa mikahayang perkara naon wae teh mimitina kabita ku barang-barang anu geus aya di batur, ku barang-barang ku perkara-perkara anu geus kapimili ku batur. Tina rasa kabita lamun urang geus bisa miboga atawa mibanda atawa ngalaman naon wae nu geus aya di batur, aya hasrat anu kadua nyaeta urang sok hayang beda ti batur. Mung disarwakeun jeung batur teh, mung sarua jeung tatangga teh kudu beda. Nah, anu katilu biasana hasrat timbul deui, sanggeus beda ti batur akhirna hayang leuwih. Mun pangaboga hayang leuwih loba ti batur, hayang leuwih alus ti batur, hayang leuwih mahal ti batur, tanpa dipikiran deui naha ieu teh memang barang teh bisa atawa ieu kahayang teh bisa mantuan kana kacumponanana bubutuh urang atawa naha biaya atawa waragad keur nyumponanana keur meulina memang urang mahi atawa dibelaan kudu dibelaan anyuk ngahutang. Nah keur contoh-contoh nama sim kuring moal ngabahas sabab eta terlalu pribadi
sabab eta individual tangtos wargi sadaya oge tiasa mapanekeun naon kamana loyogna naon-naon anu kusing kuring dicarioskeun. Nah eta mah kan tiap-tiap individu wargi sadaya pasti benten-benten dina kaayaan kahirupanana sapopoe. Pamungkas aya salah sawios papatah lamun pikiran urang ngarasa stres, lamun pikiran urang geus ngarasa rungsing, hate urang geus ngarasa ngabarungsinang, geus ngarasa marudah, tingali deui catetan-catetan kahayang anu nyangkaruk dina hate jeung pikiran-pikiran urang. Pasti diantarana bakal aya catetan-catetan kahayang anu ku urang kudu dipupus deui. Resep anu pamungkas keur ngabedakeun mana wae kahayang anu kudu dicumponan jeung teu kudu dicumponan. Anu kahiji aya kahayang anu leuwih penting, kadua aya kahayang anu penting, katilu aya kahayang anu mubah, kaopat aya kahayang anu matak ngarugikeun. Pasti anu leuwih tila ku urang kudu dicumponan teh nyaeta kahayang anu leuwih penting. Nah ciri-ciri anu tadi teh ya. Lamun eueuh cenah kahayang anu leuwih penting, aya atuh ayeuna kahayang anu penting. Nah, kahayang anu penting geus eueuh heulakeun lah kahayang anu mubah. Leheung mubah mah sabab disebut mubah mah sok sanajan teu nguntungkeun tapi teu matak ngarugikeun, tah eta mubah disebutna. Tah anu kaopat mah eta mah ulah pisan rek dicumponan lamun kahayang urang teh matak ngarugikeun, boh ngarugikeun kana biaya, boh ngarugikeun kana kasehatan, boh ngarugikeun kana mental, boh ngarugikeun kana jiwa urang, penting nama ngarugikeun kana kahirupan urang jeung kulawarga. Tah sakitu heula rupina, mudah-mudahan aya hikmah sareng mangpaatna. Hatur punten tina kalapatanana, nada tawakub tina kakiranganana. Hatur nuhun kana sagala piperhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.